ieu teh siga nu turun teh di tempat tolabul ilmi mah kutunannya jadi ibadah alah sana jadi ibadah mah bade oboe mah mau diwakil mang aku hari teh isin mah kono senes Uli yang tadi nyata urang teh jalma moal tersebut jalma imam di mana di langit dan di bumi terkecuali kudu luas di asihat dedeha bereha. Hadis musajen ari jalma anu bereha mah nyata qaribun minallah. Qaribun minanas, qaribun minal jannah, ba'idun minan. Jalma nu berehan mah bakal caket ka Gusti, hartina jalma nu berehan mah bakal menang rahmat Gusti dipikanya Gusti Allah. Ejen bakal dipikar resep ku jalma anu berehan. Nyata biaya dibagi biaya jaba getol jaba bager berehan melasan asihan sebab palingan cek sebagai keterangan lamun ahli surga mah bakal pinuh kunaon ku pangalet di jalma-jalma tapi teu hayang dialon nyaeta pamupingna bakal pinuh ku pangalemna jalma-jalma lamun ahli surga tapi eta